Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Kanca. Abi bade nyaritakeun pangalaman anu matak nineung. Judulna bade ka Pangandaran. Ta abdi teh berangkatna subuh-subuh 2 mobil. Terus kitu teh abdi teh teu kabujeng emam janten men istirahat heula. Da bilih lapar di jalanna. Terus kitu teh abdi teh berangkat dan istirahat we abdi teh. Ta anu eta teh nu gaduh saung eta teh aya nuju sasapu eta teh. Terus kitu teh atas istirahat terus kitu teh kokocok terus kitu teh aremam terus kitu teh kokocok deui meh bersih aya oge nu angge sendok mamna teh aya mie terus kitu adeden teh bade ka jamban sakedap. Terus kitu teh sar adeden teh cenah mobil teh dihurungkeun sar adeden teh sugan bilih dipanaskeun eta mah pas ditingali teh araya mobil-mobil teh duanana teh sugan umina teh deden teh aya dina mobil uwa. Tah nu kahiji mah adeden teh di mobil apa ari abdi mah mobil uwa abdi. Terus kitu teh berangkat wen. Tah si bapak eta teh gaduh nomor telepon eta terus kitu teh diangkat. Ieu saha cenah putrana saha teu kenal. Terus kitu teh diangkat wen. Umi di mana cenah. Di Pengkeren Deden di mana? Ta eta teh kan anu sok ngaheuleuyan teh sok ujang cenah sar adeden teh cenah ditinggali teu araya tapi terus kitu teh. Atos wan tas capek-capek tapi sanugi ditu bade dugi tatap uih deui tapi terus kitu teh. Berangkat deui ku mama abi teh di video terus kitu teh berangkat deui terus kitu teh akhirna teh dugi adeden teh aya terus teh calik di warung terus teh dicendakan ka Pangandaran lebeten tapi kedah mayar heula tapi ari keluarga abi mah teu kedah mayar. Da eta ditelepon ku rerencangan bapak abi. Terus kitu teh angkat pen abi teh. Terus kitu teh abi teh dugi. Terus kitu teh abi teh istirahat heula. Ta abi teh langsung wen ngojay terus kitu teh taneuh-taneuhna teh ka dieu kana acuk terus kitu teh ibak wenta pas abi nuju renang teh kakek abi teh apa abi teh nuju boboda ngajagaan bilih aya nu nyulik barang-barangna lamun aya nu nyulik atuh uihna babaseuhan terus kitu teh ngajagaan entos wen aribak terus kitu teh aya yang mah nyewa henteu ngojay henteu sih emang tapi ngapoto-potokeun keluarga abi terus gitu ngabonceng abi da aya yang mah nyewa mobil. Terus gitu teh naik wen perahu terus gitu teh ku si aana teh abi teh diceritakeun pas kapungkur teh aya kapal anu ageng tapi eta bentuk sareng gambarna teh siga babi. Ta eta teh anu siga babi teh eta teh anu sok nyulikan lauk. Terus gitu teh eta
orang dinyata ditembakan, ditenggelamkan ku Bu Menteri Susi. Soalnya tos karunya lauk-laukna. Terus gitu teh abi teh uwil kaditu rame pisan. Terus gitu teh pemandangan teh indah. Terus gitu teh